إلهي لست للفردوس أهلا ولا وعلى نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibayun hayu orang sasaran panjatkeun puja sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan, terutamina bisa nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul deui di tempat anu mulia anu mudah-mudahan kumpulna urang ieu sing aya dina rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sareng salam mulia dicurahkan ka junjungan alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, oge ka urang sadayana sebagai umatna. Mudah-mudahan jaga yaumil qiyamah urang kaya syafaat mantuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah, para hadirin, para kasepuhan, para bapak-bapak, para hadirin sadayana anu sami-sami hadir teka kantor anu sangat bisa abdi dihormati sareng dimuliakeun kasepuhan urang sadayana sekaligus sebagai ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala selalu dikasihan kesehatan dan keselamatan, dikasihan panjang umur. Amin. Kita hilang ka para kasepuhan sanesna, ka Abah Haji Masrud Ati Parhidona, kita hilang ka Ustaz Hasana Ati Parhidona, betul-betul kita alhamdulillah selalu hadir bahasa mudah-mudahan mudah-mudahan terkesepuan orang sadayana Allah Subhanahu wa taala bagian tegak kantun nyaita Abah Mukul sami oge ka Abah Usum kum sadayana. Mudah-mudahan para hadirin sadayana selalu dipasihan kasalamatan panjang umur oge dijebarkeun rezekina diberi bekal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana, alhamdulillah di
Dina wengi ieu sakumaha biasa nyaeta dina bengi pangaosan. Tepetos-petos abdi ngadagna dipayunan para kasepuhan para bapak-bapak sadayana dina aoskeun ieu kitab ieu aosan hukum-hukum Allah pastina seueur anu salahna seueur kakiranganana ya semata-mata upami aya salahna salah khilafna eta kabaruan sing abdi pribadi upami laresna eta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah. Kurang teraskeun deui kembali kana kitab anu kurang diaos. Langsung bae urang aoskeun nyaeta kitabna nyaeta kitab Bahdatul Wasail masih dina nerangkeun bab ubudiyah nabi fikih seputar fikih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ruku'u mangka kari-kari ruku' wa yajibu ayan haniya bihaitsu tanali rohatihi bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi lan wajib apa yen tah murukum ya wong kalawan sakira-kira merkoleh rohatahu apa dampal tangan rorone wong rukbataihi itu rorone wong wayat main lan tumakninah ya wong bihi ing dalem ruku wujuban hale wajib hatta taskuna sehingga yang tak antang adauhu apa pirang-pirang angka hota wong sumbal itidalu maka kari-kari itidal wayat main lan tumakninah temenan wong bihi dalam i'tidal wayat main bihi wujuban lan tumakninah temenan wong bihi dalam i'tidal wujuban hale wajib. Tsumma sujudu mangka kari-kari sujud marataini hale dua kali wal julusu lan diuk baina sajadataini ing dalam antarane sujud roro wayat main lan tumaninah temenan wong wujuban hal wajib fil kulli ing dalam sadayana wayam alu baqiya rakaati kadzalik lan digawe wong ing sakakarine pirang-pirang rakaat kadzalika kaya mangkono-mangkono kabeh wa tasyahudul awal lan utawi tahiyat kang awal wa qu'uduhu lan diuke tahiyat awal sunnatun iku sunnah wa tasyahudul akhiru lan utawi tahiyat kang akhir wal julusu bihi lan dodok bihi dalam tahiyat akhir fardun iku fardu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri fardun lan utawi maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri dalam sausane tahiyat kang akhir fardun iku fardu wa salamu lan utawi uluk salam minas sholati saking sholat fardun iku fardu wa aqalluhu lan utawi kang luwih gedhe uluk salam iku lafaz assalamu alaikum wa aqal tasyahudil lan utawi kang luwih gedhe lan utawi kang luwih gedhe tahiyat akhir iku lafaz at-tasyahudu iku utawi pirang-pirang at-tasyahudu iku tahiyat at-tahiyat
At-tahiyyatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qalu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, beres sampai di nyawa orang. Mudah-mudahan nepi karena tos dibalang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Can beres nerangkeun fardu salat kata Nabi rukun salat. Anu mana eta rukun salat teh pagawean anu misti selalu dipigawe dina keur salat. Di antarana santosna tinu kamari nyaeta maca Fatihah. Santosna maca Fatihah rukun salat anu saterasna summa ruku nyaeta ruku. Ruku santosna maca Fatihah nyaeta ruku. Pagawean salat upami teu aya ruku maka teu sah salatna. Teu aya ruku, ari ruku posisi ruku kumaha? Wa yajibu ayan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wa yatma'in bihi wujuban. Rukuna wajib nyaeta kedah murukung. Posisina hartina murukung nyaeta jongkok. Ukuranana bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Doyongna ketika ruku nyaeta hingga tangan dua nepi kana tuur dua. Tah eta wajibna dina ruku. Tah ieu masih praktek salat. Jadi wajibna dina ruku nyaeta kedah doyong. Doyongna sekira-kira bisa nepi eta kedua telapak tangan rukbataihi kana tuur. Tah eta posisi ruku kitu rukbataihi. Jadi ulah kana betis wajibna eta murukungna dina tadina ngadeg salat kudu ngadeg dina ngadeg nyata disertai maca Fatihah. Santos saberes maca Fatihah rukun atau fardu salat anu saterasna nyaeta ruku. Posisi rukuna wajib doyongna kedua telapak tangan nyaeta antal nepi kana tuur dua. Bisi ayat kana bitis kila dihadirkeun sebab ieu wa yajibu ayan hanya bihaitsu tanalu rohatahu rukbatahi. Eta ge lamun dedeg pangadegna sedang meujeuna nya henteu pendek henteu jangkung. Model urang ieu dedeg pangadegna sedang lah ketika urang rukun pas eta lempengna tonggong teh nya eta pas kadua telapak tangan antel kana tuur dua pas eta lempeng. Kumaha lamun dedeg pangadegna henteu sedeng henteu meujeuna kayaning panjang ataupun jangkung. Biasana lamun jangkung kana nu lain age sok jangkung ataupun panjang karena pandangan age panjang. Ketika ruku henteu nepi lewat kana bitis teh tapi teu naon sebab hese. Lamun eta pandangan anu jangkung ketika ruku hayang nepi kana tuur bae eta telapak tangan otomatis dangah kieu bingahu duang jarapah. Tah duang jarapah sedengkeun ya. Sunahna seperti papan hiji ketika tadi tender dina tonggong urang tina pundak urang eta papan tengah kulit hartina lempeng teh lurus ujung punduk ya. Pas eta meujeuna
karena tukur nepi na eta dampalengan dua orang teh eta meujeuhna. Tapi nu panjang mah tah lamun posisina kitu mah teu naon mudah kasunahan gitunya sanajan kana bitis teu naon sebab tadi teh udur aya urang mah sedang gitu padahal nepi pas ketika kedua telapak tangan kena tukur akur jeung kasunahan sampaikan bisa lempeng. Tapi lamun dilabaskeun bisa nonggeng eta mah jongkok menang atur eta nya disesuaikan jeung dedeg pangadeg anu ilaha anu mejehna urang. Sabalikna lamun eta anu jangkung lamun mudah kana dua tuur nyekelna eta panangan bisa doang jarapah eta mah teu naon labas kelewat bae kana bitis berarti teu naon. Sabalikna anu cebol anu pendek kana naonna bae ge pilu pendek kana panangan sok pendek kitu nya lamun hayang mudah kana tuur eta pananganna nya bisa nilep bisa ngeles sadatangna bae kana paha beureun kitu. Ai model urang mah dedeg banget jangkung henteu pendek henteu. Nah eta mah wajib nyata antel kedua telapak tangan urang kana tuur. Pas dengkul. Eta wajibna, sunahna nyaeta direnggangkeun. Tah renggangkeun. Renggang sunahna. Beda sunah ketika kercalik dina tahiyat. Nah eta mah upami kercalik dina tahiyat mah disimpen tina luhur paha sunahna rapet. Jadi eta sunahna kieu seueur jadi aya 40 kasunahan. Tah jeung deui nu wajib dina ruku wa yaqma'in bihi ujuban. Syarat tumaninah dina ruku ujuban eta wajib berarti ketika ruku Allahu Akbar wajib tumaninah hatta taskuna a'dauhu. Ari tumaninah eta anteng cicing anggota si jalma ketika ruku anteng. Jadi Allahu Akbar can anteng sudang deui. Ada ukuran cicing anteng tenang ukuran maca subhanallah sagitunya Allahu Akbar subhanallah eta geus ukuran beunang tumaninah. Komo urang mah bari maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bari 3 kali leuwih ti beunang eta tumaninah. Tarawih sakitu cepetna beunang asal ngarti bae ukuran tumaninah maca subhanallah kitu eta ukuranna ukuran beunang. Ya, urang tarawih antengkeun bae anggahota badan urang. Allahu Akbar subhanallah. Pas ruku subhanallah. Saukuran beunang sami Allahu liman hamidah. Anteng sakedeung subhanallah beunang. Ya. Sanajan katingalina 2 kelalagan eta tarawih tapi lamun di ilmuan mah tarawih ku acan kitu kumaha tumaninah eta cenah. Ngarti paham teu kana tumanina tergantung orang lah lamun ngarti mah paham dipake nya dina salat. Jadi mudah-mudahan sah bae mah gitu sah. Allahu Akbar subhanallah wa bihamdihi. Komo eta mah make Rabbil Azim wa bihamdihi tos leuwih ti beunang tumaninahna. Eta ukuran anteng atanapi tumaninah. Eta wajibna dina ruku tumaninah. Saterasna santos dina ruku fardu salat sumal i'tidalu. Ternyata pagawean salat teh cik urang mah geus deukeut kana ruku kana sujud. Ketika rukunya kunaon kudu hudang deui hudang ulah ngajauhan deui ngakabelan dia eta geus kana salat. Makana lamun henteu i'tidal ari i'tidal teh hudang tina ruku teu sah. Ya salat kudu kitu kudu aya i'tidal. Itulah fardu ya anu aya dina salat. Praktek salat seperti gitu.
ikuti nyaeta salatna Kanjeng Nabi seperti itu insyaallah. Sanajan urang teu secara langsung ningali salatna Kanjeng Nabi urang ya, tapi urang insyaallah salat urang ieu sesuai sarua jeung salatna Kanjeng Nabi. Eta mengikuti tabi'ina kadieuna nuturkeun nyaeta guru-guru urang, para alim ulama pewaris para nabi. Insyaallah sarua. Sebab sahur Kanjeng Rasul ra'aitumu usollinya. Salu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artina urang diperintah salat, salatna kudu sarua jeung salatna kaula cek Nabi. Artina salatna ngadeg nya. Iyalah rukunna. Ruku, tumaninah, terus itidal, insyaallah. Lamun urang ningali kana hadis eta, urang secara langsung ningali salatna Kanjeng Rasul sudah diparentah. Sebagaimana kalian melihat aku salat, jadi salat mana eta kudu sarua jeung salat kaula cek Kanjeng Nabi. Geus urang mah kadina tuturkeun pewaris Nabi bae nya eta para alim ulama guru-guru urang. Ikuti. Iyalah anu urang di aos kitabna ieu praktek salat. Sebab salat eta pang awalna pang mimitina jaga di akhirat, di yaumil kiamah anu dihisab. Lamun baik salatna ibadah nu sanesna ge nyaeta baik. Upami aya sedekahna, amalan sanes-sanesna insyaallah baik deui. Tapi sanajan baik amalan sanesna sedekahna puasa sunahna tapi salatna rusak, tetap ieu rusak kabeh. Makana perbaiki dina salat heula. Sumal i'tidalu santosna ruku sareng tumaninahna terus i'tidal. I'tidal wa yatma'in bihi ujuban. Ari i'tidal teh posisi seperti posisi samemeh ruku. Eta i'tidal, pengertian i'tidal. Urang keur ngadeg nangtung maca Fatihah. Tah posisi samemeh ruku pan ngadeg nangtung. Tah eta i'tidal kitu posisina. Artinya saantosna ruku, i'tidal ari i'tidal kumaha? Posisi seperti memeh ruku kumaha? Ngadeg, arti ngadeg, samemeh ngadeg. Tah i'tidal karena geus kahartina hudang samatos ruku. Sarta i'tidal namina. Bukan ayeuna ditanya i'tidal apa ya. Ngaraos udah supaya wau kan kana rukun salat i'tidal tumanina kumaha tumanina pengertian sami dina i'tidal wa yatma'in fi wujuban ya wajib tumanina dina i'tidal ge santosna sami Allahu liman hamidah pan ngadeg ya lamun salat sorangan atanapi salat jadi imam sunahna ya bari maca sami Allahu liman hamidah bari udang. Tapi bagi makmumah Rabbana lakal hamd. Sanggeusna ngadeg tumaninah. Anteng anggahota badan. Ukuran baca subhanallah, ukuran kena eta tumaninah. Komo urang santosna ngadeg Rabbana lakal hamd ngadeg maca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, sakabal ngadeg tina i'tidal maca Rabbana mil'u samawat ya bacaan Rabbana lakal hamdu mah bari hudang tina ruku Rabbana lakal hamd. Kamu orang bari maca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beunang tumadina aya tapi urang kudu apa? Ulah salat eta kabeneran teu nyaho kana tumaninah ya nyahona ngeun dina udang tina ruku eta praktek salat aya teu sosok maca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa terang kana tumaninah. Hayu ayeuna urang apalkeun eta ngaranna tumaninah cicing. Ari macana mah sunah maca
sami Allahna robbana lakal hamdu nami usamawati nah eta mah sunah najan teu maca ge nya cicing bae tapi beunang aya rukuna tu ruku tu itidal sareng tumaninana tu cukup ieu mah kenerangan fardu salat summa sujudu marrataini satrasna ieu kenerangkeun praktek salat santosna itidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da summa sujudu terus sujud sunah maca Allahu Akbar ya. Disebutnya sunah hayat maca Allahu Akbar pundah-pindah tina rukun nu hiji kanu sejena disebut takbir intiqal sunah eta maca Allahu Akbar Allahu Akbar baca ulah turun teu aya bacaan Allahu Akbar lumayan teh sabari migawe gitunya salewatan bari meunang pahala hook sabari salat urang lewat teh bari sujud Allahu Akbar sunah sabari dirauh urang eta kasunahan ganjaran hook dina sujud sami bae sujudna dina salat nyaeta marrotaini 2 kali ayatnya 2 kali ya diselangku diuk antara 2 sujud santosna sujudna 2 kali wal julusu baina sajadataini sareng rukun salat atanapi fardu salat di dieu mah nyaeta diuk antara 2 sujud cek tadi sujud 2 kali di antara sujud nu 2 kali ya aya diuk tah eta sujud anu 2 eta selak-selana nyaeta make diuk eta diuk antara 2 sujud termasuk fardu anu sok urang maca rabbi firli warhamni wajhurni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni eta tina sujud di Allahu Akbar sujud 2 bari diuk antara 2 sujud tah eta kasupkeun fardu kudu aya dina pagawean salat sareng wayat ma'in wujuban fil quli sareng wajib tumaninah eta jalma fil quli dina sadayana artina dina sujud wajib tumaninah oge dina diuk antara 2 sujud wajib tumakninah dina sujud urang maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali eta maca nama sunah ari sujud nama wajib salat eta kudu sujud ari maca nama ketika sujud subhana rabbiyal sunnah artina pagawean sunah mah teu naon teu ngagaukeun sahana salat salila urang maca subhana rabbiyal a'la eta tos beunang tumaninah ja tumaninah mah ukuranna sakedeung saukuran maca subhanallah benar sami dina diuke Allahu Akbar rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani oh leuwih ti beunang tumanina keur maca rabbi firli eta geus ukuran subhanallah geus beunang makana lamun tarawih teh mah geus biasa cepet lamun dianggeuskeun ditinggalkeun ku makmum oke teu kudu dianggeuskeun sampai rabbi firli warhamni wajibni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni kebal urang mah cepet ya cukup rabbi firli warhamni penting beudang tumaninah pan kabeh ja kagok kitu bae ari kedah nama eta mah keur nguji sahnya keur nguji sahna ai nguji afdolna mah utama atuh naonan salat sabenerna mah atuh sampurnakeun bae rek salat sunah rek salat fardu atuh sarua bae rabbi firli warhamni wajburni warfani wahdini terus sujudna subhana rabbil a'la wa bihamdi ya utama nama salat sunah ge padi mun tarawih emang hese jadi adat nya ya ninggalkeun adat penyakit cenah ninggalkeun adat atau penyakit ulah ninggalkeun kebiasaan ya tipes saya tipas kawan
tarkul adat adawat cek keterangan kasanya. Tarkul adat adawat ninggalkeun adat kebiasaan penyakit. Nya piriweuheun kita seaeun atuh. Biasa cepat dibawa aja penyakit. Atuh kumaha beunang teh tuturkeun nya eta kahayangna masyarakat biasa cepat tapi di ilmuwan. Atuh model kitu nya atuh tumanina sakodeuknya keur mah urang Rabbi fil warhamni beunang teu? Beunang teu Rabbi fil warhamni? Beunang. Allahu akbar subhanallah wa bihamdi sakali beunang. Subhanallah masa kodok ngan tetap anggah hota anteng gulanya Allahu akbar Allah teu aya cicing gitu aja saeutik wayana gitu mah kudu diajak itu mah masyarakatnya kudu daek gitu eta geus dibawa pang saeutik-eutikna tumanina pieu hengga jangkeneh bae cucel burung gitu ya makanya sedang ambil pertengahan ya. Utama-utamana perkaranya eta pertengahan hartina ancating ulah cenah meureunnya seperti salat ai tarawih lain salat kitu nya budak ieu mah kiting mah salat bae lain tarawih ai kitu tarawih lain salat ya ayo mah lain tarawih salat teh budak salat tarawih ancating berendong salat fardu biasa maghrib isya atuh ulah meureunnya geus tadi teh geus jadi adat biasa atuh gancanting ulah tadi teh culceun tumanina Allahu akbar angga otak anteng sakedeung ge ukuran subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ieu berangkeun karena di ilmuan ku masing-masing ya. Imam beunang makean kana ilmu Allah subhanahu wa bihamdihi bisa terbeunang atuh makmum ge nya beunangkeun subhanahu beunang ukuran gitu nya ulah budak imam atuh budak imam mah moal endah aduh budak imam geus jati sujud lagi teh heula berarti tumaninah lagi geus beunang teh heula Allahu akbar kake sujud manehna pan imam mah geus hudang deui atuh manehna mah atuh geura hudang deui sujud rukuna ge ti meuri atuh beunangkeun bae tumaninah subhanahu wa bihamdihi gitu Allah akbar ulah budak-budak imam mah beunang tumaninah aja sujud jeung rukuna ge teh Allahu akbar subhanallah beunangnya karena nuturkeun makmum hudang gitu kumaha eta lamun salat eta urang turun ruku ai imam geus hudang kaudang teu rakaat kaudang lamun salatna bareng lain masmuk anggeuskeun Fatihah ya anggeuskeun Fatihah lamun salatna bareng manggihan takbiratul ihram imam Allahu akbar urang manggihan gitu nya eta ngaranna makmum muwafiq makmum anu babarengan ti mimiti jeung imam manggihan takbiratul artina makmum anu kabur maca Fatihah we ukuranana eta muwafiq tah eta teu meunang ditinggalkeun sapotong Fatihah gitu ai babarengan mah anggeuskeun bae teuing tinggalan ruku ge eta mah lain masmuk pan lamun masmuk wajib nyaeta ulah dianggeuskeun Fatihah ilu bae ka imam sebab geus katanggung Fatihahna ku imam masmuk mah seperti datang kadinya imam geus lakum dinukum waliyadi tapi sempat niat salat maghrib ngomong Allahu akbar lakum dinukum ulah maca Fatihah tinggalkeun katanggung eta mah Fatihah ku imam ilu ruku jeung imam tumaninahna kudu bareng mun ka bawah rakaat mun nyaho masuk bismillahirrahmanirrahim kaudang henteu eta ruku pas ruku manehna imam hudang atuh geus teu ka bawah rakaat ai masbuk mah ke kadituna terakhir kuduna mah imama uluk salam manehna kuduna mah nya teh hudang deui sebab kurang rakaat iluhun uluk salam pancek urusan teh ibadah beramal teh ilmu marudatun atuh palu ditolak atuh kumaha teh ditolakna salat maghrib 2 rakaat atuh salat di mana aya salat maghrib 2 rakaat hakikatna 2 rakaat eta sanajan bener mudah kadituna iluhun 3 rakaat jigana itunya tapi hakikatna cek aturan gitu 2 rakaat eta nya hukum masbuk jeung muwafiq kudu ka mun eta mah katinggalan 3 rukun bangsa pagawean karak mah batal gitu nya
katinggalan dina ruku katinggalan oke, dina itidal karena itidal katinggalan oke, tapi kaudag dina sujud bareng teu katinggalan ruku tilu rukun bangsa pagawean eta masih keneh sah. Tapi lamun geus katinggalan tilu rukun bangsa pagawean atuh teh geus jauh batal. Termasuk batal salatnya asupna kana batal salat. Kumaha tinggalan tilu rukun bangsa pagawean atuh geus jauh mana bangsa pagawean nyaeta ruku tinggalan rukuna imam ruku mah Fatihah keneh ya. Terus itidal Allahu akbar imam itidal ta dua ta bangsa pagawean itidal mah nama masih keneh maca Fatihah gitu. Terus imam geus sujud manehna karek ruku tah tuh nya geus tilu rukun bangsa pagawean eta imam. Terus si imam hudang tina sujud diuk antara dua sujud meh nama karek itidal atuh geus katinggalan rukun nanti ruku itidal jeung sujud geus tinggalan tah eta batal udah gitu. Makanya kudu bisa urang kumaha cara ngaji teh oh lamun ka posisi kudu kieu kudu kitu makanya gitu eta makmum muapek ya walaupun menang gitu. Mas mukmah lain deui eta sujud dua kali maca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Besok di mana nanti lo kurang bangun maca doa ngerti mantan teu bedah eta doa geus judulna bae urang maca Rabbi firli Rabbi Gusti hampura Rabbi firli dosa abdi warhamni kasihana abdi terus wajibun warfa'ni angkat derajat abdi warzuqni pasihan abdi rezeki wahdini tuduhkeun jalan anu lurus abdi wa'afini maafkeun apiatkeun abdi salametkeun tina pancabahaya wa'fu anni sareng maafkeun abdi di mana eta khusyuk ngaranna eta ngaranna khusyuk urang mah teu khusyuk panjang urang mah teu khusyuk eta urang teu sadar loba angan-angan ceuk tadi tah sepintas abdi nguping tah katerangan bener eta teu ditarima salatna eta sepintas itu tapi rada teu akur jeung ieu kitu nya rada teu akur jeung mazhab Imam Syafi'i anu diterangkeun dina kitab Fathul Mu'in anu tutolibun sebab suruh nanti khusyuk eta sunnah jadi harti sanajan teu khusyuk ge urang angan-angan ka mana nu penting aya rukun mun rukun mah mun teu aya rukun tah fardu ya sujud teu aya tumanina tah karak mah teu mau ditarima gitu nya tadi sepintas nguping mungkin eta mah aliran nyandak hadis gitu nya henteu make kaul ulama itu mah karena urang kudu disaring deui lamun urang nguping ke ceramah pengajian tina YouTube nya kudu disaring deui ieu mazhab mana ya moal bisa urang mah tingkatan urang mah ya urang mangalamun loba angan-angan berarti urang di akhirat moal aya hiji-hiji acan salat urang bener kan ulah-ulah nih salat urang kiai bae ge mama ngakuna kitu can bisa ngaku hiji waktu bisa khusyuk eta hartina hate katungkul kana pagawean salat hate teu ka mana can wanieu tapi ngaku sah mah salat aing suani sebab ukurana aya rukunna bae rukna ngadegna aya Fatihahna aya jeung tajwid jadi geus bisa mengakui tapi ngaran khusyuk rada hese ulah-ulah nih salat urang burungnya ulah-ulah nih nah enggak disaring deui nya disaring deui bisi urang kira kan dituna hulang atuh itu mah aing bangke kawe hulang bae hase-hase amat di salat cenah itu bisa salat kena ieu ngeun sunnah anu bisa khusyuk dina salatna ya tapi insyaallah aya bae nu bisa itu insyaallah eta dijanjikeun ku Allah ya eta dijanjikeun bener-bener jalma mukmin geus meunang kabagjaan jalma mukmin
Nu model kumaha alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jalma mukmin anu salatna bisa khusyuk. Ari khusyuk mah ya henteu pangaruhnya eta ku aya tulisan batur atau kieu kitu. Ari urang bisa mah mampu kana khusyuk henteu memperdulikan tetap hate urang eta katumpul kana bacaan. Ya atuh bisa saja dihareup aya pelang aya naon gitu nya. Makanya tergantung orangna khusyuk mah. Sanajan usah saha rehe diimah lah. Imah wal diimah khusyuk. Tetap khusyuk mah lain katinga lain posisinya lain seperti dina hate ayana khusyuk mah. Teu bisa dipastikan eta jalma anu salat di kamar gitu atau di imah anu kieu khusyuk teu. Nya teu bisa dipastikan. Diponis bisa khusyuk, nya teu bisa tergantung urang bisana eta mah. Lah gitu nya, teu naon teu bisa khusyuk ge sebab penting tapi usahakeun, usaha nya ketika hate nyoloyo ka mana ingat kana sesuatu kembalikan deui kana keur salat. Urang keur salat keur naon ieu? Keur diuk nya. Maca tahiyat akhir. Itu ingat kana Allahumma sholli baca sholawat ala sayyidina terus ingat kembalikan deui. Tapi kadang aleos deui eta ingat kana naon gitu nya. Nah, hayo lamun ingat kembalikan deui kana pagawean salat. Keur maca naon? Maca nyaeta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Bari hate memaknai, paham gitu anu kurang dibaca eta. Eta ngabantu khusyuk eta. Ya, kana lapan aku urang kabaca, kabayang Allahumma inni terus maknana atau kapaham gitu. Maknana Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah abdi nyalindung ka Gusti tina sisa kubur terus amin bisnatil. Ta eta lamun selalu hati orang mengikuti paham karena apa yang kita baca keur salat sampai ka anggeus umpama eta khusyuk. Tapi lamun teu kitu henteu khusyuk. Ya, tapi teu naon salat mah sah, nu penting aya rukunna. Ya, aya ngadeg Fatihah, tahiyat bener gitu lah. Tapi usahakan orang khusyuknya sunnah eta bakal dijanjikeun ku Allah ya. Nya teh jalma-jalma anu bagja lamun geus khusyuk dina salatna. Sanggeusna kitu wayak alu baqiya rakaati kadzalika. Pan beres tadinya mulai tina niat ngadeg Fatihah, ruku, i'tidal, sujud terus nyaeta diuk sujud deui geus kitu kumaha eta praktek salat. Wayak alu baqiya rakaati kadzalika pigawe nya sesana seperti kitu deui. Karosnya kadituna pigawe seperti kitu deui nu tadi deui. Lamun urang ngadeg deui Fatihah deui, ruku deui, tumaninah deui, lamun 3 rakaat atuh 3 kali kitu tah seperti kitu. Lamun 4 rakaat atau ke tahiyat awal hudang deui seperti kitu ngadeg Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud tumaninah, diuk antar sujud tumaninah, sujud deui gitu tah. Nya eta seperti kitu deui dan seterusnya samemeh rakaat terakhir. Wa tasyahudul awalu wa qu'uduhu. Sareng ari tahiyat awal, tahiyat anu mimiti tahiyat eta aya 2. Ari bacana mah sarua rek tahiyat awal, rek tahiyat nu kadua, tahiyat akhir. Ari ngaran tahiyat mah kitu-kitu kene bacaanana. Ngan ketika dibacana upami kahiji berarti tahiyat awal. Lamun bangsa rakaat salatna 3 4 eta aya tahiyat awal. Tapi lamun rakaatna 2 teu aya tahiyat awal sebab langsung tahiyat akhir. Tuhnya masalah tahiyat awal mah wa qu'uduhu berikut diukna sunnatun eta lain fardun. Berarti rek ngahaja gitu nya rek poho rek ngahaja komo poho mah teu naon ya.
tinggalkeun bae. Tah eta posisi tahiyatna at-tahiyatul, tahiyat awal beserta diukna eta sunnah. Gitu. Rek gahaja atawa poho. Ngeun tahiyat awal mah kaasupkeun sunnah abad. Ketika ditinggal rek gahaja rek poho, sunnah di sujud sahwiyah. Sunnah sujud sahwi ge sunnah deui lain wajib. Najan teu sujud sahwi ge atuh sah dohor urang teh geus dilaksanakeun, geus ngagugur kewajiban salat dohor. Ngeun pedah ninggalkeun sunnah abad mah goreng teh salat teu sampurna, artina jelek lah. Seperti anggota badan manusia teu aya salah satuna teu aya tangan atau kaki pan goreng ya pincang teh katingalina kurang bagus eta manusia teu aya kaki ya teu aya sumpuan pincang buntu pan nya. Tah kumaha lamun nya eta poho tapi encan sampurna ngadeg tah eta sunnah balik deui, ngeun sunnah balik deui. Allahu akbar ya Allah tapi can ngadeg. Tah eta sunnah balik deui. Pigawe diuk deui tahiyat di sunnah, tapi nek lanjut ke ka teu naon. Tapi lamun geus ngadeg, geus sampurna ngadeg, ya, ti poho cenah udang turun deui eta batal. Sebab ninggalkeun fardu, ngadeg mapan fardu nya salat wajib, ngadeg fardu rukun kudu ngadeg. Ya, ninggalkeun fardu mudah sunnah. Modelna seperti sujud ngan doa kunut. Doa kunut sarua sunnah abad jeung tahiyat awal kadinya posisina hukumna. Ketika poho Allah ari can datang mah tarang kana tempat sujud, sunnah balik deui meunang. Atau kowe teh mah karak merungkung doang ya Allah ya. Sudang deui bae Allahumma hdini biman hadain. Sanajan geus tereh kana sujud ngan nempel doang eta taran can nempel eta inget hudang deui. Hudang deui sunnah Allah poho. Tapi tetap kudu disujud sahwiyah sebab kedatangan poho sanajan bukti balik deui sunat doa kunut dibigawe tetap kedatangan poho keur salat sunah disujud sahwiyah ketika aya nu poho. Kumaha lamun geus antel eta tarang kana sujud Allahu akbar geus antel tetep di poho doa kunut hudang deui batal. Nah sebab ninggalkeun fardu atau rukun mudah sunnah geus puguh nya sujud merukun geus puguh eta mah sunnah. Kadituna ari poho mah geus terlanjur sujud sahwiyah bae memeh uluk salam engke eta salatna sampurna deui sanajan teu maca doa kunut eta ibarat maca bae doa kunut. Sarua jeung maca bae gitu di talangan, katambalan ku doa kunut. Tapi lamun ku sujud sahwi, sujud sahwi mah sah bae salatna mah ngeun goreng teu katambalan. Sah bae salat teh kurang. Itu masalah sunnah. Wa tasahudul akhiri. Eta tahiyat awal jeung tahiyat awal jeung diukna dina tahiyat awal eta sunnah. Bahkan dina salat eta mah salat idamil bala anu 4 rakaatnya teu aya tahiyat awalan 4 rakaat nah hudang deui. Ngeun eta sabenerna mah nya salat idamil bala mah khusus pikeun anu geus diijajahan benerna mah. Ya sabenerna tapi geus lah eta mah cenah kitu nya anu migawe ulah dicegah gitu. Dan penyakit. Kumaha orang ngopi duluan batu ulah. Eta mah kumaha pangarti urang bae hap eta mah bisi pasean oh tah masing-masing kitu nya dari orang teman itu mah khusus pikeun jalma anu meunang ijazah salat eta ari doana mah teu naon nya mata salat subuh eta salat di bae teh Allahumma nakah
jaka sifatnya ka ditu doa eta nan meunang tah. Atanapi arek salatna sunah bae kitu nya henteu salat khusus lil bala nyaeta babacaan anu 4 rakaat nam inna nya 17 kulhu jeung ka ditu. Atanapi nak salat sunah ieu bae non duha dan naon ke doana eta penting doana ieu. Tetapi urang riungan teruskeun bae mamawa kadaharan eta sarua jeung as-sadaqatu tadbaul bala urang mawa buras mawa naon mawa ieu eta mah mudah-mudahan kitu nya amal sedekah mudah-mudahan dari urang eta mah sebenarnya mah dipigawena nyaeta ku orang-orang anu meunang ijazah khusus terus baheula ngadoa nya pikeun diri ujung ka kabehan terus dijieun wapakna ku anjeunna karapna dikana caikeun karapna urang nginum kabehan gitu. Jadi ngambung bae sabenerna mun teu aya ijazah urang. Mudah-mudahan urang ti kamari diturunkeun balai 3.320.000 ya. Balai sataunna mudah-mudahan urang sadayana dirasa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Tina satauneun tina balai anu diturunkeun ku Allah panjang bahaya termasuk balai eta lain kahuruan lain banjir lain musibah eta balai kematian pun sarua balai diusir ku mitoha sarua bala eta bala sarua bae eta ge sarua bala wa tasahudul akhir jeung ari tahiyat akhir wal julusu bihi fardun tah ieu mah tahiyat akhir berarti tahiyat anu dibacana terakhir jeung diukna dina maca tahiyat akhir berikut diukna eta fardu eta mah berarti kudu dina terakhir salat urang maca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawat jeung diukna fardun eta fardu jadi salat kudu seperti itu aya baca tahiyat jeung diuk dina tahiyat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam beres dina tahiyat ari tahiyat mah coba cek maca tahiyat bapak hayang nguping cenah sapaca at-tahiyatu wa salawatu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita terus babas kali itu sampai innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika atuh panjang teuing tahiyat kadinya mah tahiyat mah ukuranana sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah titik tah eta anu disebut tahiyat ya tahiyat baik tahiyat maupun tahiyat akhir baca tahiyat mah sampai dinya ari eta mah kadituna asyhadu alla ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta mah bukan termasuk tahiyat eta mah disebut maca sholawat ka Kanjeng Nabi lain deui hukumna beda itunya beda bukan termasuk eta bacaan tahiyat eta mah bacaan sholawat karena kudu apal urang batas-batas nya aran-aran tina rukun salat tahiyat sampai dinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tah dina maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasawudil akhiri fardun tah eta fardhu berarti rukun kedah dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fardun wassalamu minas sholati fardun sareng ari uluk salam ya uluk salam salat fardun eta fardu berarti orang terakhir mengakhiri salat dengan bacaan uluk salam kumaha wa aqalluhu jeung ari pangsa eutikna uluk salam assalamu alaikum eta nu wajibna ya eta nu wajibna baca uluk salam assalamu alaikum assalamu warahmatullahi lah coba ya pada masyarakat bodoh eta nya ustaz eta cenah ustaz tak hati lah coba ya pada hari maneh anu bodoh umpama assalamualaikum assalamu coba ya pada ku masyarakat
masyarakat nu bodoh. Ustaz. Tenan coba ya Pak dipercaya itunya. Mana usaha warahmatullah tak akur jeung urang dak paham atuh aja. Sebab eta nu wajib nu sakitu. Assalamualaikum eta nu wajibna. Adapun warahmatullah, talapan warahmatullah na eta sunnahna tina bacaan salat uluk salam dina salat. Ya warahmatullah eta sunnahna. Tapi urang sakalian urang salat nganggeuskeun salat mantep naon. Assalamualaikum warahmatullah. Lumayan sunnah ge sakali sabari lewat. Ya, warahmatullah. Makanya orang kudu diilmuan, kudu ngarti jadi moal aneh. Ayeuna uluk salam dina nyolatkeun. Ya. Tah ari uluk salam dina salat mah eta warahmatullahna sunnah. Nya sunnahna jeung teu kitu naon? Dina salat mah salat urang lain salat mayit. Assalamualaikum. Salamatna naon? Warahmatullahna sunnah nya dina salat mah. Tapi lamun dina salat mayit mah warahmatullahna wajib uluk salam dina nyolatkeun mayit eta warahmatullahna wajib. Ya. Aqolna sama assalamualaikum warahmatullah ta warahmatullahna wajib. Sunnahna naon? Dina nyolatkeun mayit uluk salam dina nyolatkeun mayit sunnahna wa barakatuh tah eta wa barakatuhna berarti lamun aya nu maca uluk salam dina nyolatkeun mayit Allah wa barakatuhna ulah kumaha ulah aneh gitu laju bae mah takut jeung urang urang ari urang nyaho mah aman tenang teu kudu jadi masalah nu penting sah urang salat ibadah heulanan itunya sah. Tapi atuh mentak naon si eta wabarakatuh dibaca gitu nya supaya akur gitu jeung masalah. Ulah nya masalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan gunahan eta teu riweuh karunya kanu bodoh Urang mah nuturkeun nu bodoh wae. Moal enak lamun bodoh nuturkeun nu pinter. Urang nuturkeun nu bodoh. Aya kumaha urang. Nu penting nu barodo atau masyarakat lain baru hapunten sanes barodo gitu sanes barodo. Nyaho masyarakat yang kitu bae korek kana sunah jeung masalah. Kitu bae artinya teu kudu dipermasalahkeun, teu kudu digunjing, teu kudu digoreng-goreng hati. Komo sampekeun digoreng-goreng mah di nya penting ayo orang nyaho ngarti paham aman dari teh eta akalna makana kula ge hameukeun tarawih teh kitu assalamualaikum warahmatullahi lanjut udah bae assalamualaikum la ilaha illallah makana warahmatullahi kadang teu dipake kagok kitu nya kagok teu makian sunnah ai geus doa doa iftitah teh dipake kebal eta Allahu akbar Allahu akbar oh kebal kana Fatihah gitu kebal eta babana dipake tahiyat akhir lamun dibaca kabeh eta nya sampai ka ditu aminu maju Allah min a'udzu bil qabrin adabi kebal makana kana sunnah abadna bae maca shalawat ka keluarga Nabi Muhammad ya maca shalawat ka Kanjeng Nabi mah Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina Muhammad ka Kanjeng Nabi mah wajib teu dibaca. Sunnahna wa ala ali ka keluarga Nabi na eta Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sampai dinya sunnah apa sebab lamun sunnah henteu ditinggalkeun nya goreng salat urang nya lamun jalma teh mah eueuh tanganan eueuh kakian gitu teh anggota badanna makana bawa bae sunnah abad mah ya Allah sholli ala sayyidina wa ala sayyidina akram assalamualaikum kadituna kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim atau sholawat Ibrahimiyah sunnah hayat lalu sunnah hayat mah ditinggalkan seperti jalma buukan botak gitunya kurang pantas ganteng kasep tapi botak lenang goreng katinggalina tapi nya ganteng nya buukna hideung bagus pantas eta jalma seperti gitu tapi lamun ditinggalkan rada goreng eta sunnah hayat itu seperti gitulah kurang saeutik kurang pantas saeutik buukan jelema teh mah ya
Coba awewe teu aya buukan, cepatnya gorengnya salat ge kitu eta lamun ninggalkeun sunah hayat kitu tah rada goreng saeutik. Teu sampurna teh teu sampurna. Kumaha yang sampurna? Hayang sampurna mah ge aya di bayunnya kasunahanna kurang lebih wahia arbauna aya 40 eta. Tanpa disadari ku urang pagawean salat urang sunahna mun dihitung teh dieu arbauna aya 40. Coba naon-naon loh, atau 40 sunnah ari farduna mah saya hitung kurangnya farduna mah rukun salat namanya niat takbiratul ihram ngadeg Fatihah palingnya aya nu 13 lah 14 17 18 ya sampai sakitu apalah ternyata eta sunnah nas luar daripada rukuna farduna arbauna aya 40 kieu urang kabahas kabeh pagawean salat urang jelaskeun ya, orang sebutkeun tina angkat leungeun, tina leundeun panangan katuhut ti handapeun nyata luhureun handapeun keun Fatihah caca gitu. Aya di dieu. Makana urang kudu tiasa ngabedakeun ieu rukun, ieu sunah abad, ieu sunah hayat. Ya urang nih ya. Nah terakhir. Tah eta bacaan ulug salam pangakol-akolna assalamualaikum. Ayeuna pangakolna bacaan tasyahud nyaeta at-tahiyyat. Pan urang mah yeun urang ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Tah eta katambahan ku 38. At-tahiyyatul al-mubarakatu at-thayyibatu ya. At-tahiyyatul mubarakatus as-shalawatu at-thayyibatu. Tahiyat 38 mah sunah dina tahiyat. Nu wajib nama at-tahiyyatu lillah, langsung kana lillah. Makana ulahan disebut tahiyatna kitu wal riweuh nu nyaho. Tah dipake dina tarawih. Nu penting beunang at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Cocok eta tambah atau nya at-tahiyyatu lillah gitu babarit ya lumayan mah 38 ge eta nya 5 menitan mun dibaca tareh ka geus urang mah hayang kitu bae teh ibadah ku anjang bae di segi kortingan bae di kortengan pake teu naon dipake nya amalkeun ilmu aing ngamalkeun ilmu dah ya belum udah amalkeun pakai tapi insyaallah ari jeung ilmu nama sah bae jeung ilmu na ieu najeng cepat cetari teh kudu bodoh mah salat teh eta ustaz oke salat sebelum salam sabeun amat orang wajib nawung adapun sunahna teh jadi masalah teh sunah mah moal matak disiksa teu ngagaukana sahna salat iya Pak wa aqalu tasyahud jeung ari leuwih aqalna tahiyat nyaeta at-tahiyyatu lillah sakitu nya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah tah urang aya wa asyhadu anna andainya wa asyhadu anna tah ai pangutama nama geus cukup diatopkeun bae wa anna muhammad jadi teu make wa asyhadu teu make asyhadu kana maca anna muhammadan aqalna ieu mah wajibna mayan mah dipicit tah salapan kan mayan tah genep meniteun miceun 4 lapan tah tareh ka geus tah salat tah nya kaburu urang undangan tah nya kaburu rombongan kitu nya pake tah ieu sakit gegeran gitu umpama bae eta nya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu teh dia mah abduhu wa rasuluhu teh naon urang wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ya rasulullah sarua bae rasulullah ya abduhu wa rasuluhu untuk tahiyatna kitu teh make abduhu wa rasuluhu teh naon wa qalu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad maca sholawat pangsa eutikna maca sholawat ka Kanjeng Nabi merupakan rukun atau fardu daripada salat nyaeta maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangsa eutikna wajibna Allahumma sholli ala Muhammad teu aya sayyidina berarti sayyidina mah nambahan make sayyidina eta sunnah ari urang hobinya sakana sunnah
madzhab urang mah. Artina menghargai pendapat ulama anu ngawajibkeun bahwa perkara tersebut wajib ceuk ulama, maka diambil sunnah. Mana seperti maca ta'awud, aya ulama anu ngawajibkeun maca ta'awud memeh Fatihah. Aya ulama anu ngawajibkeun maca sayyidina, maka diambil sunnah. Aya anu ngawajibkeun maca doa kunut, diambil sunnah. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi menghargai pendapat orang lain. Ambil pendapat nah kitu nya henteu dibuang, ari urang mah pendapat urang dibuang, teu diarah. Nah teh doa kunut cenah teu ditunda aja. Satu nya sunnah ieu. Wayan bagi ayatia bis sunani jami'an wa hiya kasiratun jiddan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah urang sadayana parantos beres nyaeta nerangkeun fardu salat arapi rukun salat, kapayuna nyaeta nerangkeun sunah-sunah tina salat. Eta tadi seputar salat anu wajib nu aya dina salat eta kurang lebih tadi. Para jamaah sadayana, para kasepuhan, para ustaz anu sama-sama dihormati, kedapunten sareng dimaaf dina sadaya kasalahan sareng kakirangan upamina resna eta pituduh Allah Subhanahu wa taala, upami salahna eta kabodohan kakirangan diri abdi sendiri. Dikutuna nyangkon yang maklum para jamaah sadayana. Urang tutup bae sasarengan eta ngaoskeun afdalu doa alhamdulillahil alamin. Berasa serangan tutup ku doa nyata pangutama doa nyata bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi